Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa sadayana, patepang deui simkuring Putri Ruby dina acara Warta Sonten. Dibaritakeun Sabtu 4 November 2017, caah 6.000-an imahwati dina Kabupaten Asahan jeung Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Kaler. Dua kabupaten ieu kakaem caah kalawan cukungna anu variatif, nyaeta 10 dugi ka 200 cm. BPBD Sumatera Kaler Riadil Akhir ngomongin caah ieu jalaran ku hujan deras anu nyiram sapanjang Sabtu isuk dugi ka sonten, anu ngabalokarkeun sababaraha walungan henteu tiasa nandian nepi cai dugi ka maluap ka pemukiman wargi. Sababaraha walungan kasebat nyaeta Walungan Asahan, Walungan Pulpul, Walungan Piasan, Walungan Aek Kanupan, jeung Walungan Aek Silau. Dugi ka ayeuna teu aya korban jiwa dina musibah caah ieu. Pananganan anu ayeuna lumangsung nyaeta pamadegan posko jeung pamantauan sareng aparat desa atawa kacamatan anu kakeunaan akibat dari caah ieu. Aing ngahareupeun mugi-mugi caah ieu tiasa gerageun lekasan. Cekap sakitu warta anu kuring sampaikeun, tong hilap saksikan Warta Sonten saban dinten Rabuh 4 Sonten. Hatur nuhun. Wilujeng patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.